ti falsafah nyaeta kedah silih asih, silih asuh, silih asah. Patali sareng silih asih, urang kedah mika asih ka Gusti sareng mika asih ka sasama sapertos ka diri nyalira. Kumargi kitu salaku putra Gusti pamirsa, urang kedah mintonkeun ka asih Gusti, ka asih ka Gusti sareng ka asih ka sasama. Upami urang parantos tiasa mintonkeun hal ka asih ieu, urang bakal katinggal janten putra Gusti. Kumargi salah sawiyo sifat Gusti teh nyaeta maha asih, welas asih. Kumargi kitu hayu urang teras mintonkeun hirup anu silih pika asih. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin.